badai isi ulang rempah-rempah, badai ngaramu cara ngaramu leuhang, ieu rempah-rempahna yang tawusna aya honje, ieu honje dipek-pekan heula honjena. Terus aya sereh wangi, ini sereh wangi. Terus dia aya daun kayu manis, dia aya pandan, terus seureut, terus aya salam. Nama tos ieu aya cara ngaramu leuhang, aya sereh. Ieu make karet supaya ulah aya udara nu kaluar, si uapna teh sadayana ka dieu kana lubang ieu. Jadi dihaja make karet teh supaya rapet gitu tah. Ieu cara ngaramu rempah-rempah ngadamel leuhang, aya sereh wangi, pandan, sereh, seureut, aya oge honje ieu teh tah. Terus daun kayu manis. Tah ieu teh khasiatna kalawargi seueur pisan. Khasiatna tinu leuhang ieu teh luar biasa. Khasiatna teh kanggo tiasa, jadi intina khasiat ieu teh kanggo nguras toksin-toksin dinu tubuh urang, racun-racun dinu tubuh urang keluar melalui keringat. Alhamdulillah matos-atos ieu biasa insyaallah asma, tiasa ngalanungan asma, tiasa oge jantung anu punya masalah sareng lambung. Pokokna mah di leuhang mah raos bobo, raos tuak gitu kalau Bandung sareng biasa nukeun berat badan ieu teh khasiatna leuhang teh kanggo nu sehat, kanggo pangeutet, naikeun pijantanan libido leuhang teh. Tah, teras ieu direbetkeun ka ieu tah. Anu dipanaskeun heula. Kampung Ciganitri, Desa Lengkong, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung Selatan, RT 03 RW 08, namina Leuhang Mang Ice. Nah, tapi saat acan bade lebet kena kotak leuhang, kedah heula cai herang. Supados naon cenah heula cai herang teh supados teu dehidrasi. Masalahna di leuhang mah capek itu tah. Bahaya lamun teu heula mah diwajibkeun kedah heula cai sabotol ieu tah. Di kedah saeb supados teu dehidrasi itu. Durasi di leuhang teh 15 menit. Eta ku pun guru nu namina Wa Unrang nu aya di Pasir Jambu, tos dirisetkeun 15 menit di leuhang sami sareng 5 kilo lari palawargi. Jantan teu kedah lulumpatan yang olahraga mah cekap di leuhang. Tah ieu teh budaya pengobatan ti Sunda, budaya pengobatan urang baheula ieu teh anu wajib dimulai dilestarikeun deui di zaman ayeuna kitu.
ulah jati kasili ku junti. Ieu diantawisna budaya pengobatan Sunda ieu teh kalawargi. Leuhang teh lamun saur bahasa keren mah sauna ieu teh. Kedah pageuh ieu teh. Si ieu na teh supados uapna teu kabur ka mana-mana ka dieu. Teu bocor. Tah ayeuna majeng kana manaskeun ieu. Biasa cari teh. Tah kali mah mencari kieu kawargi tah ieu mah ngadamel kieu teh khusus anu gaduh masalah sareng pernapasan beungap. Nah, jadi cari kieu tah nolol tah anu gaduh masalah pernapasan mah cari kieu tah. Jadi sareng panasnya ieu tiasa diatur, namun panas teh tiasa dialita kira-kira panas ke tuh tah kawargi. Tah ieu nuju di leuhang pamirsa sadayana tah. Mang tos sabaraha kali ka dieu di leuhang? Tos 3 kali. 3 kalinya. Oh, 3 kali. Paman keluhanana naon? Anu pertama mah saur dokter aya pangentalan darah. Oh, gitu tah. Oh. Ayeuna satos 3 kali di leuhang kumaha? Aya efek sampingna teu karaosna? Alhamdulillah. Insyaallah bade rutin. Da jantan harampang. Jantan bentan bae. Oh, tah kitu pamirsa. Jadi di leuhang teh intina fungsina teh kanggo nguras toksin-toksin di tubuh urang, di waruga urang. Jadi nguras racun di tubuh urang, diuap keluar si racun eta melalui kesang atanapi keringat cek bahasa nasionalna kitu kalawargi tah. Jadi ieu teh cara anu kahiji mah tolol ieu mah kanggo khusus anu gaduh masalah sareng pernapasan. Tah lamun anu teu gaduh masalah pernapasan mah tiasa teuleum sadayana. Jadi teuleum macam tah ieu. Jadi calik di dieu na jodoh ieu tasila tiasa kieu ieuna ditutup tah. Ieu raos jadi kakuras di dieu nepi ka harap ditutup ieuna. Nah, jadi lamun leungap biasa dibukakeun, tutupkeun deui kitu tah. Jadi cara nu kadua tah ieu mah khusus anu sehat gitu, sanes nu sehat anu teu gaduh masalah sareng pernapasan. Saena mah sila dilebet gitu. Entong nolol anu nolol kieu mah kadang anu gaduh gangguan sareng pernapasan beungap gitu. Ai teu mah jadi ti luhur teh nyerep gitu. Dugi ka handap saleke tiasa bade teu mah tinggal nyangelok siga kuya meureun ka jero tah ngelok nongol deui gitu. Palawargi ieu teh hasiatna ageun pisan teh tiasa oge nurunkeun berat badan tiasa gitu tah. Terus susah bobok insyaallah tos di leuhang mah bawaana teh tunduh gitu palawargi sadayana. Aki nuju naon aki? Nuhun
menuju ya naik ke bulan. Oh naik ka bulan cenah. Ieu cigana rada euneur ieu teh kotak cigana bari ieu nya akinya. Bari ngagacalnya. Pandanganna mana? Kade. Awas, leret. Lagi nyerpis. Oh lagi nyerpis saurna teh. Muntang kana persnelan. Halo. Sedap ya Allah. Kumaha mangade Batak rasana di leuhang teh? Alhamdulillah nikmat pisan. Abdi malin sieu ke isi racun-racun nu aya dina awak abdi, racun tumila racun beurit. Nyingkah sareana asli ieu kesang. Ya. Lamun disebutkeun mah ngurutukna leuwih ti cai PDAM. PDAM aya na China. Ini naker gitu ya. Gila,